Kan bade temaras Pak. Emang lamun puasa kalau Cipanon batal teh Pak? Ya itu Abdul. Emang gitu. Nya biar teh sampai ngadar bakso. Terus loba teuing sambalna Pak. Terus keluar Cipanon. Pak, Nanya, hayang curhat tuh Pak. curhat naon atuh? Sok curhat ke bapak. Anggap we bapak buat terang maneh. Jadi kieu ya, bieu urang di sakola papanggih jeung mantan. Aya nama geulis beul, aslina beul. Yeuh mun maneh panggih ge pasti bogoh maneh ge beul. Mantan teuing sia budak teh dihapus ku aing ka kayu. Kehet deh sia, urus tunjuk teuing. 네, 근데 저도 죄송해요. 허락 없이 집에 들어가서. 어쩌면 그게 사랑일지도 몰라. 반복되는 일상 그 속에 나를 Ieu HP apa kuburan ya? Sepi-sepi teh. Alasan aya buat tambah. Bila aku nu ngechat. Ah, kudu leng biru ieu mah teh. Woi, Woi, enggak ada wasoi. badan ngechat ya kasihan. Ih, aya nu ngechat mah loba, tadi balesan. Tahu dah. Sampai bagus-bagus nggak ada yang cengeng tuh. Yang lagi apa yang? Lagi makan ya. Nanti aku ke sono. Bye. Sel. Naon sih anu nyieun maneh resep ka urang? Ye. Serius? Kalakas seuri. ganteng, menarik, Ah, bisa wae. Emang maneh teh bosan gitu memotoran wajah orang? enggak sama sekali dan enggak pernah terpikirkan sedikit pun kata-kata bosen. Emang lamun maneh jadi kabogo orang? Emang dai? Banget lah, siapa sih yang gak pengen punya cowok ganteng, menarik, baik, sayang sama kita, dan yang paling penting komit untuk selalu ada kapanpun dalam saat apapun buat kita.